Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi'u fi dzikri khalqil mauti. Bab anu kaopat dina kitab Daqaiqul Akhbar nyaeta menceritakan tentang penciptaan maut. Samemeh urang ngarasakeun anu ngaranna maut, langkung sae urang mengenal heula apa sih maut teh, supaya ketika urang engke maut henteu pati kaget teuing. Naon sebabna? Sebab urang geus mengenal ari maut teh kumaha. Ketika urang geus mengenal ari maut teh naon jeung seperti kumaha ari maut, maka urang bakal sungguh-sungguh menyiapkeun diri pikeun menghadapi kematian. Sebab moal aya satu makhluk pun lolos tina nu ngaranna kematian. Fil khabari dicarioskeun dina hiji khabar atau nepi hadis anin Nabi alaihi salam, ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqal mauta, sawaktos Allah nyiptakeun kana maut. Al maut ti dieu peryogi kauninga bahwa saur sebagian hadis sajen mah anu dimaksud maut ti dieu teh malakal maut. Tapi aya oge anu nyebatkeun bahwa ieu teh memang maut. Jadi aya dua pendapat. Nah, sawaktos Allah nyiptakeun maut atanapi nyiptakeun malaikat maut, hujiba 'anil khalaiqi bi alfi hijab. Ieu maut teh atanapi malaikat maut teh ditutupan atawa dihalangan ti makhluk-makhluk anu lain ku 1 juta penghalang. Ditutupan supaya henteu katingalieun. Sagede kumaha eta ukurna maut? Adhamuhu akbaru minas samawati wal aradina. Eta malak maut teh langkung ageng daripada langit sareng langkung ageng daripada bumi. Walau subba ma'u jami'il bihari wal anhari ala ra'sihi, seandaina dikucurkeun seluruh cai anu aya di lautan sareng anu aya di sungai kana mastakana eta malakal maut, ma waqa'at minhu qatratun 'alal ardi, maka moal murag satetes oge eta cai kana bumi. Masya Allah, saking ku gede-gedena malakal maut diciptakeun ku Allah. Wa in masyariqad dunya wa magharibaha baina yadayhi, sareng seandaina dunia ti belah timur dugi ke dunia ti belah barat disimpen di hadapan eta malaikat, kakhiwanin qad wudi'a alaihi kullu syai'in, seperti menghadapi meja makan anu tos disediakeun dina eta meja makan teh segala sesuatu. Wa wudi'a baina yaday rajulin, teras eta meja makan teh diasongkeun ka hadapan seseorang, liyakulahu, supaya dimakan anu aya dina eta meja makan teh. Fayakulu minhu ma syaa, maka eta si jalma bakal ngadahar kana makanan anu aya dina eta tempat meja makan. Masya Allah, alam dunia anu sakitu gedena bagi urang mah, tapi ketika ia alam dunia diasongkeun ka malakal maut,
Ieu seperti lalaki anu keur nyang hareupan meja makan anu pinuh ku kadaharan jeung bisa ngadahar eta kadaharan iraha bae. Pakadzalikal mauta, maka seperti kitulah ali malakal maut bisa nyabut nyawa seseorang iraha wae jeung di mana wae asal tos aya instruksi di Allah Subhanahu wa taala. Tinggal urang mempersiapkan diri pikeun menghadapi kematian supaya urang siap dicabut nyawa kapanpun dan dimanapun. Yuqallibud dunya kama yuqallibul adamiyu baina yadayhi dirhamahu. Ku gede-gede na ieu malakal maut bisa ngabulak balikeun alam dunia seperti manusia ngabulak balikeun duit tina leungeunna. Gampang tur hampang, eueuh beban sama sekali. Ieu ku gede-gede na malakal maut. Masya Allah. Waqad sudda bisab'ina alfa silsilatin. Sareng ieu malakal maut teh parantos diborogod atawa dibeungkeut ku 70.000 rantai. Kullu silsilatin tuluha masiratu alfi amin. Setiap rantai anu dipake ngaborogod ka maut atawa ka malakal maut teh panjangna sejauh perjalanan 1000 tahun. Masya Allah, dahsyatna makhluk Allah anu ngaranna maut. Wala yuqarribuhul malaikatu, teu aya satu malaikat pun anu bisa ngadeukeutan kana ieu maut. Wala ya'lamuna makanahu, sareng teu aya malaikat anu tahu di mana tempatna ieu maut. Sebab kan tadi di halangan teh disumputkeun ku Allah. Wala yasma'una sautahu, sareng teu aya satu malaikat pun anu pernah nguping kana suarana ieu maut. Wala yadruna halahu, sareng teu aya anu uninga keadaan maut teh seperti kumaha sih, kaayaanna seperti kumaha sih. Wala ila ayyi waqtin huwa, sareng teu aya anu tahu iraha waktuna maut terjadi. Falamma khalaqallahu ta'ala al-mauta, maka sawaktos Allah Subhanahu wa taala telah selesai menciptakan anu ngaranna maut, wasallatallahu alaihi malakal maut, kemudian Allah masrahkeun ieu maut ka malaikat maut, malaikat Israil teh. Begitu malaikat maut nampi tugas di Allah supaya nyabut kana maut. Qala malakul maut, ieu nyarios malakal maut, ya Rabbi wa mal maut. Ya Allah, naon ari ngaran maut teh? Ternyata malakal maut ke malaikat Israil teh teu nyahoeun asal mah rupana maut teh kumaha. Matak begitu pertama kali dipasrahan titah ngurus nyawa, kaget, naon Gusti ari maut teh? Fa amarallahu ta'ala al-hujuba antang kasyifa hatta ra'ahu malakul maut. Teras Allah Subhanahu wa taala marentahkeun
Karena penghalang-penghalang anu nutupan kana maut teh supaya terbuka sehingga malakal maut malak Ijrail teh bisa ningali kana rupana eta maut. Faqala Allah Ta'ala lil malaikati, teras Allah ngadauh ka seluruh para malaikat, kifu wanduru hadal maut. Cararicing aranjeun kabeh wahai para malaikat, wanduru jeung perhatikeun ku araranjeun, tingali ku anjeun hadal mauta, ieulah anu ngaranna maut. Fawaqafatil malaikatu kulluhum ajma'una. Ketika malaikat mendengar instruksi ti Allah sapertos kitu, langsung seluruh malaikat berhenti cararicing dina segala aktivitasna, siap-siap rek nonton anu ngaranna maut. Wa qala Allah Ta'ala lahu, teras Allah ngadauh ka eta maut, tir alaihi, wahai maut, hiber anjeun diluhureun para malaikat. Wansuril ajnihata kullaha, sareng beberkeun ku anjeun jangjang anjeun sakabehna. Waftah a'yunaka kullaha, jeung bukakeun mata anjeun sakabehna. Masya Allah. Ieu maut ku Allah diparintahkeun hiber di hadapan seluruh malaikat, sing ngabeberkeun jangjangna jeung ngabukakeun matana, mun cara urang mah arek atraksi, arek menunjuk gigi, memperlihatkan bentuk asli maut. Falamma tara nadarat ilaihil malaikatu fakharru mugsyian alaihim alfa'amin. Hadirin rahimakumullah, tatkala ieu maut hiber di hadapan para malaikat teh, maka seluruh malaikat tiasa memandang ka eta maut. Ketika seluruh malaikat ningali kana rupa aslina maut teh, fakharru mugsyian, maka kabeh ngararujung ngajararungkel pingsan. Barataun alfa'amin 1000 tahun. Saking ku ngeri-ngerina ningali ieu maut, seluruh malaikat pingsan 1000 tahun. Ya Allah. Falamma afaqu, maka tatkala ieu para malaikat teh cager tina pingsana, qalu, maka ngucap sakabeh malaikat, Rabbana, wahai pangeran abdi sadaya, akhalaqta a'dama min hadza khalqan, nah Gusti nyiptakeun deui kana makhluk anu leuwih gede seperti ieu. Qala Allah Ta'ala, teras ngadauh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ana khalaqtuhu, kami anu nyiptakeun kana maut, wa ana a'dhamu minhu, sareng kami leuwih gede, leuwih agung daripada eta maut. Wa qad yaduku kullul khalqi minhu, jeung pasti sakabeh makhluk bakal ngasaan anu ngaranna maut. Ya Allah, ieulah janji Allah.
Seluruh makhluk pasti ngasaan maut. Summa qala Allahu, kemudian Allah nyarios, ya Ijrail, khudhu faqad sallattuka alai. Wahai Ijrail, cepeng ku anjeun ieu maut, maka kami geus mere kekuasaan ka anjeun. Ketika malaikat Israel dipasrahan piwarang nguruskeun maut, faqala, maka ngucap ieu malakal maut atanapi malaikat Israel teh, Ilahi, ya Allah, bi ayyi quwwatin akhuduhu fa innahu aqdamu minni. Ya Allah, kudu kumaha abdi ieu nguruskeun maut, kudu kumaha abdi ngalaksanakeun tugas ti Allah pikeun menguasai ieu maut. Sebab ari maut teh geuninganan leuwih gede daripada abdi. Ya Allah, kamari geus dijelaskeun malaikat Israil gede pisan. Ieu maut ternyata lebih gede deui daripada malak Israil. Ya Allah. Fa'aqahu Allahu quwwatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masihan deui kekuatan ka malak Israil, summa akhadahu fasakana fi yadihi. Kemudian dicandaklah ieu maut ku malaikat Israil sehingga ieu maut dia bisa tenang, bisa cicing, bisa tunduk ka malaikat Israil alaihi salam. Teras ieu maut teh nyuhunkeun izin ka Allah untuk memproklamirkan dirina ke seluruh makhluk-makhluk anu lain. Kumaha ucapan ieu maut ke seluruh makhluk? Insyaallah urang lajengkeun sanes waktos. Wallahu a'lam bishawab.